Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping, wilujeng petepang deui sareng channelna Bintang Carita. Channel ieu nyayogikeun hiburan Sunda diantawisna dongeng Sunda nyaeta dilebetna nggarap cerita-cerita horor, cerita-cerita unik sareng sajabina atuh teu hilap. Dongeng ieu atanapi carita ieu disuguhkeun nyaeta pikeun anu nuju istirahat, anu nuju barang damel, anu nuju di perjalanan sareng sajabi-sajabina. Mudah-mudahan ku cerita ieu sadayana tiasa kahibur, sadayana tiasa ngupingkeun lalakon anu baris dipedar. Atuh mudah-mudahan sadayana dipasihan kasihatan, sehat lahirna, sehat batinna. Mudah-mudahan urang sadayana dipasihan rezeki anu barokah tur salamina kenging ridho ti Allah Subhanahu wa taala. Kumaha cenah para wargi sadayana lalakon anu kasimpen dina dinten kamari nyaeta anu nyanak judul Dedemit Gunung Cibongkok. Dina dinten kamari teh kacarioskeun nyaeta Yayan ngobrol sareng Nini Ijah anu anjeunna teh parantos ditugaskeun nyaeta kanggo ngajaga pintu lawang anu bade menuju ka Leuweung Larangan. Atuh supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang teraskeun deui ayeuna anu bagian ka-7 masih dina lalakon atanapi judul Dedemit Gunung Cibongkok. Bayangan hideung nu nyerupaan Mangkarta laun-laun nyampeurkeun bari ngaluarkeun bau nu kacida bauna. Yayan mehan teu tahan ku bau nu matak kacida sebelna jeung matak pabalongkengan. Sakulilingna leuweung poek pisan sarta halimun beuki kanel, tangkal-tangkal gede harirup, tangkal-tangkal leutik siga harirup, dahana oge oyag-oyagan. Sing horeng eta elmu sihir. Nyaeta elmu sihir anu dijieun ku makhluk gaib, makhluk-makhluk gaib jahat anu marengan anu asup ka dirina Mangkarta. Anu maksudna teh sangkan Yayan nyerahkeun eta mahkota. Tapi Yayan teu lumpat, henteu gimir, henteu sieun saeutik oge. Kusabab geus ek mimiti ka harti naon nu keur dialaman ku diri manehanana. Nyaeta anu aya bahasa ngarewas kana ceulina teh timimiti awal mula manehana di Gunung Cibongkok loba dedengian, loba nu harewas. Nyaeta Yayan teh dibere mustika, dibere jimat anu jimat eta teh eukeur ngajaga alam tanah.
Tah terus ayan teh nyekelan kana mahkota. Hatena inget mun mahkota eta dirawatan ku roh jahat, ku jahat bakal loba malapetaka keur kaharupna. Kitu para mitra sadayana. Mendingan aya makhluk-makhluk gaib anu asup ka Mangkarta tetela hayang mapimilik kana eta mahkota. Mangga urang lajengkeun deui. Harita Nini Ijah nu umurna geus ratusan taun nangtung setengah leuleus tapi pinuh ku kakuatan gaib anu marengan dina dirina. Manehna nyarita ka Yayan. Yayan, nu datang ayeuna lain karta deui. Manehna geus diasupan ku roh-roh jahat anu baheulana ku ciwa hayang ngapimilik pusaka mahkota tapi baheula teh ngan ukur sakadar nyekel nya dicokot deui ku nu bogana nyaeta ku karuhun samemehna kungsi dipaling nyaeta pikeun kakuatan dirina pikeun nguasai Tatar Sunda. Tah gancangna carita Yayan nyekel pageuh kana eta mahkota jeung ngarahkeun kana ebah nangtungna kalangkang hideung nyaeta dedeganana Mangkarta. Mahkota anu diceklan ku Yayan ngeluarkeun cahaya bodas meni ngagurilap nuju ka Mangkarta. Kusabab Mangkarta dirina geus diasupan roh-roh gaib jeung roh-roh jahat anu marengan dirina. Cahaya bodas tina mahkota ngan saukur ditepak bari karta nyarita. Eta jimat, eta mahkota kudu disarenkeun ka kami. Anjeun teu pantes nyekel warisan karuhun. Kami nu munggaran nyekel. Kami nu pangheulana nyekel. Eta Mangkarta nyarita bari dibarengan jeung angin meni ngaguruh. Kocapkeun eta Ki Ijan anu marengan Yayan nyaeta indit ka leuweung larangan. Langsung manehna kunyam-kunyam macakeun hiji jangjawokan anu geus dibere kolot baheula pikeun nyinglar tawa ngalawan roh jahat anu aya dina diri nyaeta dina diri Mangkarta. Sora jangjawokan Ki Ijan jeung cahaya tina mahkota nu dicekel ku Yayan ngahiji ngadorong kalangkang hideung eta mundur deui kana leuweung. Akhirna Mangkarta ngajungkel awakna sakilat balik deui siga asal jadi Mangkarta anu saaslina. Bari tuluy ngaleungit kana poek Mangkarta teh nyaeta asup kana sela-sela tatangkalan jeung poekna peuting nganyesakeun hiji kecap eta mah duka dedemit atawa roh jahat duka Mangkarta. Kami bakal datang deui kusabab eta pusaka milik kami. Kitu bahasana pemirsa.
tah geus sababaraha menit atau sababaraha jam sanggeus mangkarta leungit sagala balik deui ka asal leuweung larangan karasa simpe karasa tiis deui lir ibarat nyimpen hiji carita nyaeta sasakala Sunda dina zaman baheula. Nini Ijah ngadeukeutan Yayan bari nyarita. Ayeuna anjeun apal ieu mah kota teh kakara hiji tina 3. Nyaeta nu kahiji anu geus peunang ku anjeun raksa Sunda. 2 deui anjeun kudu neangan cakra Sunda anu aya di leuweung Saberjaya. Jeung anu katilu citra Sunda anu disumputkeun dina dasar sungapan atawa muara cai, hulu cai anu ngalir ka lembur suka senang. Tapi inget anjeun nya, anjeun henteu sorangan. Aya oge jelema nu sejen nu keur neangan eta mahkota. Hidep jang nu kapercaya ku karuhun pikeun ngarawat eta 3 pusaka. Fungsina keur ngahuripkeun, ngahirupkeun adat-adat Sunda anu geus diwasiatkeun samemehna sangkan repeh rapih runtut raut sauyunan sakabeh kampung Sunda nu aya di sabudeureunana. Henteu sakabehna nu neangan mahkota boga niat alus. Tah gitu pemirsa. Tetela geuningan na Ijah teh kolot anu linuhung, kolot anu geus dipercaya ku karuhun baheula nyaeta pikeun netelakeun atawa nerangkeun 3 pusaka anu hiji geus kapimilih ku Yayan, anu 2 nyaeta ditugaskeun kudu diteangan ku Yayan anu aya di sabudeureun nyameureun Gunung Cibongkok dina lakon di luhur teh. Pamirsa, sakitu wae carita ti Simkuring. Mudah-mudahan aya manfaatna, mudah-mudahan tiasa kahibur sareng tekeng hilap. Bilih anu teu acan subscribe, bilih anu teu acan ngalike, mangga kantun di like sareng notifikasi atanapi lonceng dihirupkeun supados carita-carita unik salajengna, dongeng-dongeng unik salajengna tiasa ditonton. Sakitu wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.